Kemana ya? Orang jalan-jalan ke kota? Ayo ke barosan di imah ke orang yang anu amis-amis we ke ya. Itu bosan wae di lembur wae berangkat kota wae lah. Jalan-jalan. Hujan dia. Kumaha ya? Gimana ini masalah? Gimana wae? Siap. Ini boga imah ngaji kana mah. Boga imah ngaji kana mah. Boga imah ngaji kana mah. Balah ada orang ngilu-ngiuhan di dieu. Hujannya gede pisan teh. Kitu lalu hujan ge mah. Hujan ki mah heula. Geus teu jadi deui ke kota teh. Oh, juga bosan ge di imah wae. Urang teh ya pinter hujan ngiuhan. Coba menteu ngiuhan. Jadi berang kapasitas. Bener oge sih untung iki pinter ya. Salah ya mah. Kang, ya kan hujan di dieu. Ngiuhan. Ari mah kan hujan gede. Ham. Akang opan kana mobil. Enggak sakit. Sakit. Nek orang kena mobil dong ya kan. Saja ngiuhan. Ayo kita kayak banget ya. Orang kabupatennya kan. Bupati kumaha we bupatina. Ayo tuh. Ya, bikirin kan. Ini enggak. Jangan soalnya. Ingatan Kang. Siap. Ari maneh bodoh, manya naik mobil di helm. Itu di hareup erajaan nu make helm yang di rajia. Oh, gitu.